Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Luna Usti Permatasari ti kelas 11 MIPA hiji. Sareng rerencangan abdi Marga Jauharelo ti kelas 11 MIPA hiji. Di dieu rerencangan abdi bade macakeun biantara anu jejerna tari Jaipong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rerencangan nu kusim kuring di Piajri. Hadirin nu sami rawuh. Satu acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu tos mampariankeun rahmatna ka urang sadaya pugi tiasa kumpul di ieu tempat. Henteu hilap shalawat sarta salam hayu urang curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaluargana, ka sahabatna, ka umat dugi ka akhir zaman. Hadirin anu diporomat, dina ganget ieu sim kuring bade ngabahas ngeunaan pentingna urang sadaya ngelestarikeun kesenian tradisional, terutama kesenian tarina. Kesenian nyaeta salah sahiji tina kabudayaan urang. Kusabab kesenian teh ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Salah sahijina anu kusim kuring bade dibahas nyaeta tari Jaipongan. Tari Jaipongan nyaeta hiji wanda seni tari nu asalna ti Jawa Barat. Leuwih tepatna Jaipongan teh nyaeta seni tari nu lahirna tina kreativitas seniman Bandung nyaeta Gugum Gumbira. Perhatianana kana kesenian rahayat nu salah sahijina nyaetakeun tilu nyebabkeun anjeunna wanoh bener-bener kana pembendarahan pola-pola gerak tari tradisi. Nu aya dina keliningan atau bajidoran atau waketuk tilu, gerak-gerak bukaan, puncungan, dibabkeun jeung sabaraha ragam gerak mincit tina sababaraha kesenian di luhur cukup miboga. Inspirasi keur mekarkeun tari atawa kesenian nu kiwari di kawanok minangkeun Jaipongan. Tari Jaipongan anu kasohor pisan ngaduhan ciri nyaeta mitarkeuna jeung kaceriaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, sareng kasederhanaan. Tari Jaipongan sok dimanfaatkeun ku para panggiat tari kanggo nyaragakeun kursus-kursus tari. Seharian sok dipake nganyaragakeun kursus-kursus tari. Jaipongan oge sok dipake dina acara kawinan jeung sunatan atawa acara sajena. Urang salaku generasi muda, penerus bangsa, kudu tiasa ngelestarikeun budaya peninggalan nenek moyang arurang. Urang teh teu kenging niru budaya-budaya barat tungkul. Tapi urang kedah bangga sareng budaya asli negeri nyalira. Rupina sakitu wae nu kapilahur hapunten bila aya kalepatan atapi kalima anu teu marenah. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.